ukur atas kusim kuring nun dinamian hirup moal lepas tina dua perkara. Ad-didani la yajtafi'ani wa la yartafi'an. Lamun Allah teu maparinkeun kabungah dina hate dina diri urang, pasti Allah maparin kasusah. Hirup manusia itu roda berputar, sakapun urang bungah, sakapun urang susah. Nu dinamian bungah jeung susah selama hayat di kandung badan itu pasti datang silih berganti ka urang salaku manusia. Naon atuh nikmat? Naon warna nikmat? Ari nikmat teh hiji nugraha nu dipaparinkeun ku Allah Ta'ala ka manusia, nu mana eta manusia ngarasa ngeunah betah tumaninah ku sabab eta kanikmatan nganceg nafsu eta teh. Nikmat cek nafsu mah imah pageuh, pamajikan jarang reuneuh, kolor selalu baseuh, duit loba, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, lubak lipuk loba-loba, teu kalebok, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, si jabrik aya di pipir, si jagra aya di para. Salieuk beh lain salieuk rebeh, nu kitu nikmat. Awak cager, pamajikan denok, demplon, geboy, geulis, duit loba, budak saroleh, karasep, palinter. Kanikmatan dunia teh nyampak di diri urang, nu kitu namina nikmat nganceg nafsu ka hade. Lain nikmat cek Allah, nikmat cek nafsu. Sabalikna tina kanikmatan namina musibah. Kata lain tina nikmat, lalawanan tina nikmat mah musibah. Ari musibat mah naon wa? Ari musibat mah perkara anu tumiba ka diri ngan teu akur jeung kahayang diri, itu namina musibah. Perkara nu terjadi kana diri manusia ngan lain harapan, lain dambaan, lain angan-angan, lain kahayang pribadi urang, nu kitu namina musibat. Kahoyong mah urang teh bungah ngan Allah maparin kasusah. Kahoyong mah urang teh hirup berkecukupan, tapi Allah mere hirup serba kakurangan. Kahoyong mah Allah teh maparinkeun ka diri urang, ka bojo jeung ka anak teh palalinter geuninganan Allah mere kabodohan ka diri, hirup teu akur jeung kahayang diri, nu kitu namina musibah. Hayang beunghar dibere hirup susah, netek semplek nincak semplak itu salah, ieu lain hirup teu neuk paeh teu hos. Bulak giluk tinggal tukur, herang-herang tinggal bincurang. Hirupna dirungrung ku kabingung, dirongrong ku kasusah, nu kitu namina musibah. Bade nikmat, bade musibat pasti bakal kena ka diri manusia. Lamun teu didasaran, teu difondasian ku kaimanan ka Allah Ta'ala, pasti seueur manusia anu depresi, anu stres. Nu mawi saur Allah ka hade tancepkeun heula kaimanan sing mengakar dina rongga dada urang. Lamun aya keimanan naon wae perkara nu terjadi atawa menjadi ka diri, ari terjadi mah sesuatu anu teu dihaja, itu terjadi. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi teu dihaja, yang menjadikan kebakaran atau yang menjadikan anu ari menjadi mah sesuatu anu ngahajakeun. Arek anu menjadi kana diri atawa anu teu dihaja dina diri bentukna terjadi. Naon wae problematika kahirupan anu disodorkeun ku Allah kana diri manusia, lamun didasarina ku kaimanan, katauhidan, katakwaan dina hate, pasti eta manusia bakal narima, bakal ngareunah jeung menikmati kana eta perkara.